Bah, kumahay dia rok. Ay, puti ka hardi aing pagawean aing sa minggu. Astagfirullahaladzim. Kopi segala naon ko aing di atuh diberean unggal poe. Ay. Ngeus sa minggu pagawean aing masih kieu keneh bae di deuleu ya Allah. Oh, nyantai bos. Atuh nyantai kumaha? Atuh kumaha teh nek bagawe na Istirahat. ka dieu nek bagawe make pakaian hararade aing kutu ka harti. Lain robot tuh bos. Atuh saljan dari robot ge atuh ka bina-bina. Atuh lamun teh nek bagawe ulah mentaan kopi, ulah mentaan rokok ka imah. Deung-deungan manggeus tereh talalanur. Kunaon sawah aing masih kieu keneh bae. Jangan seberang sagalang. Atuh nya sedengeun jag gisuk boga aing atuh nek di pelaka nek di tanuran sebar mah aing segede tuh geus kolot. Boga batur mah geus talalanur geus ngaroyos deui. Ngomong lamun teh rek bagawe. Geus eta aing teh nyadiakeun kopi segala naon di imah. Ieu mah pamajikan aing atuh hancalang segala naon dibawaan ka dieu ka sawah. Tuduh ya. Ya, dalakeun ieu ya. Tah, ya. Tah, bagawe tah. Dia meniat bagawe make pakaian hade. Tah, niat bagawe tah. Ditebasan tah. Tuh. Geus bungkar tuh, menang saha, menang ieu. Dia mengomong sagiar. Batur geus talalanur. Nu hade lamun gesuk nek bagawe atuh ngomong. Nu sabenerna teu nek gawe teu nek bagawe. Geus ku aing teu nek dibekelan. Ieu mah ku aing disadiakeun. Nya bekelna, nya kopina, nya rokokna, nya mah kujang-kujang ge tina aing. Datang ka dieu mah teu gawe. Pakaian hade, niat mah gawe, make pakaian hade. Jelas kitu. Sebenarnya malin ke bagawe eta berhubung keur istirahat heula kitu ngaso. Dan geus nahur cai eta pikeun kula bagawe. Atuh nu mentek lamun nek niat bagawe, we atuh diajak nu hade make pakaian rombeng gitu ka dieu. Ari nek niat gawe mah bener atuh sorangan mah ho bagawe. Kunaon baturan sorangan teu bagawe. Urang mah segala naon dipersiapkeun di imah. Datang ka dieu sugan urang mah geus bungkar pagawean urang. Ari geus mah ieu lah model kieu. Urang karareuheul lajuna. Bo hampura kami ya ari mah. Guys make mal deui kula ge. Tilu poe deui be kami minta tempo ya ke anggeus ya. Jadi nu kakarak bungkar ge aya tuh. Oke, siap. Hari kitu mah ngan atuh wayahna. Jangka 3 poe deui atuh kudu beres. Soalnya sebar urang geus kolot. Kitu nek dipelakeun ulah katinggalan jauh tin ku boga batur. Enang kapok jaraming ke. Mendingan kena kapok jelema dari kapok jarami mah. Nya. Kaharti. Arte.